Boga duit mana wa odeng duit si mau duit Boy, kurang di tangan tadi. nah wa odeng dia Boy, aing boga ide boy. Kan tere lebaran, can beli baju bedug. Mana kan bisa baca mantra ukar itu, mana jadi dukun we. Hah? oh dukun ya aing teh boga duit kumaha Cek aing ge geus mana jadi dukun. Tah mun erek ke ku aing dibawa sorban jeung ukar itu na peralatan heuh. bisa gua bawa dukun mah Depannya aing Depannya, mah kelas sorban heuh. Boy, tah ieu peralatanana boy. ayo siapa tuh Haji. GPS mah Ulah dila main dangdan heula. Paling tuman di dieu. Tah boy. Maneh diukna di dieu. Heuh. Boy, siap tah engke mun aya pasien bisi maneh teu bisa mantrana aing cicing di tukang heuh. Aing ke didorong di tukang mantrana. Sok ayeuna mah bisi kabur aya pasien aing ke tukang heula heuh. Boy, baca mantrana boy. Sabisa-bisa maneh. Kena teu apa ku aing didorong ti dieu. Bismillah ya Allah jawab bangkang ganyong ikat kaya Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam nuhun maneh Ya, Bah. Abdi teh aya pamaksudan ka Abah. Padahal Abah tidak bisa mantra-mantri. Si goblok eta pasien rupa-rupa mantri segala disebut cenah. maneh yang landa adia tuh Muhun, Bah. Ini Mbah apa? Terus bisa ka hayang abdi teh eta. Baba Bismillah setan kumaha ya dibaca kan baca wae anjing ya dia setan anjing baca lagi jawab mangap jawab anjing Bah, kumaha jampena, Mbah? Abdi teh kudu kumaha, Mbah? bah akan dicoba ke jawab bah Oh, kepecewok, Bah. Nya nuhun atuh ai kitu mah. Ieu ti abdi, Bah, atuh lumayan, Bah. ya bah itu bah ya bah yung balik itu Boy, bebenangan loba euy. iya alhamdulillah ini loba tahu deh ya Anjing. Bisaan sia boy euy. Jadi meuli baju bedug teh euy lebaran euy. Buka euy menang sabaraha boy. ya wadah buka Oh, siap. Anjing menang sabaraha ieu mah euy loba euy. Lumayan keur meuli baju bedug. Order loba deui engke sigana. Ku aing bukan lah heuh. Nah, siapa kosong boy? Ciki jadi sarua di kosong. Ya kosong di sarua. Sarua di jadi ge molongpong kieu. Aduh, ari sia boy kumaha kerja sama teh. Aing teh jadi yang beli baju bedug meureun aya kieu mah. Boy, sia kumaha ieu? pan itu ke pasen bawa di nama pasen Nah, ari sia kehet duit nakal-nakal dibikeun deui sia mah. Mun erek dibikeun deui mah ka pasien apot mah, di pasien ka dieu bogan apot teh kudu meuli ka warung. Duitna ku sia pesakan. Sia. Aing oh aku dai